Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Hai semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen di official Temulawak YouTube channel. YouTube channel Temulawak. Subscribe YouTube official Temulawak. Official Temulawak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube official Temulawak ya. Cek. Aduh yuk, urang dia takon tomo. Ulah bae, dengekeun aing ngomong. Oh, insya Allah nir. Pan aing bingung. Ada tanya mau kieu kumaha teh. Lah, sia mah lamun diomong anak ku hese. Geus lah terserah sia. Capek lah, tadi urang lompatan bae di bertomo. Ceng, anjingnya sarua, jadi malas acep kahaduy. Dulu ceng ya. Terus mah tadi digerokeun cicing bae lompat terus. Pasti ada sesuatu cep nu disumpeutkeun punyana. Meureun ceng, pasti. Ngomong mah gampang nir sia lah. Makanya dirubah. Rubah, sama aing naon rubah. Tuh budak tuh. Si Uceng jeung si Acep. Jauh itu budak. Pasti mana kan dirinya bae tadi mah eueuh. Pasti bener. Ceng, acep geus pengen jasa ceng. Teuy. Woi, ceng. Tanyana. Lahiran ceng, mana ceng? Malmarin ceng. Ayo lah. Di marana sia budak. Nyaos ya. Kasulin wa. Kasulin lompatan. Aise kunaon ceng? Kok suka seunan gitu sih? Males lah, bisa cari kanan. Terus maca rape, terus di bertomo. Cuma anjel mah edan, nyari kanan anjel mah teu salah. Ai, ceng. Budak-budak tomo. Ai ceng boga salah naon ka jana? Kok bisa budak-budak? Iya wa, temen yang aduy. Terus kurang dibohongan wa, temona. Atuh sia budak. Batur dibohongan. Wa, acep jadi ngebohong dia gara-gara aduy ya. Aduy deui bae. Pan ge geus ngomong teu keur ieu. Sia ulah ulin jeung aduy. Tuh kan marah-marah deui. Dibejan ulah marah-marah deui. Geus aduy mah di baturan. Ulah sampai sia ngabohong bae demi menutupi kesalahan orang lain. Ngerti sia? Sama-sama kayak bang dia. Ya, enggak ada aduy. Balik. Sia dek bae. Amat mangga. Itu beda tadi aing dekat jamuan. Dekat tewak aing tadi mungkin sama emak-emak. Ketewak mah aing. Bukan sapu. Nikmatnya salah pokoknya mah hirup. Ada. Musin. Awas ya ta di baturan deui aduy. Asal tuh. Lembom jak selumpang. Astagfirullahaladzim ya jelema. Naon ceng? Pura ya. Kurang lain kumbung bareng. Kurang dek ulin heula jeung Acep. Ya. Untuk kulin ke mana sih? Emang mau balik bareng? Mawa ampuranya. Emang mau beja kawan geran? Malah wa, ucengnya Acep mencari kanan deui, tadi. Bawa tuh.
Emang gitu sih kelakuan waniran. Hese di bejana. Kuat geng geus diomongan, tapi lalaunan gengke pasti ngerti wanirana. Hari gitu mah. Atuh geus, bener kumpangannya. Acep, lo bebeja kawan kiranya. Oh tuh, singkat adanya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, budak barunya jasa sia. Gara-gara adu jeung waniran pas sia nu kabawa-bawa. Loba lauk ya. Wah, santapan berikutnya. Ngeledek, lauknya ngeledek. Beak cek kuing pancingan ke. Pancep gara-gara aduy kan cek kan waniran. Terus orang kabar latihnya di Ceng. Terus Kepanggih kan. terus aku tomo. Kok kuana deui? Gak empang, kudu di paraban. Lauk aing ke malah lodar. Tah hakanan ku sia taneuh. Tah ambeh lintuh awak sia. Ayo hakanan lauk lele, lauk pujer, kan. Woi, A. Ran. Ih. Gimana, Mang? Mamang sia. Singkat bener ngomongin cuma kolot mah. Oh, maaf hampura, Mang. Yalah, lo langsung marah-marah baik. Sekarang dia. Kenjela empang urang. Ih, datang boga empang bae si Amit. Tanya kawan nawang mah. Hah? Aing mah kamari urang tah kokolota tah nyin usaha. Urang bingung usaha naon. Lince urang teh usaha lele gitu. Makanya orang dijengkeun empang ku emak. Bagus yo kitu mah. Ye geus lo bacaan yo laukna. Aduh, ngesang. Usahkeun. Woi, Cep, Ceng. Woi, gila, penumpang besi. Woi, tangkon tuh, penumpang besi di grokuna. Parah Cep kadoy, pulang si Cep, gila, emang. Alhamdulillah, lauk nama ya. Palak tadi cekaneh kurang di paraban. Jeung pelet, jeung taneuh berem, kembang 7 rupa. Ambe lintuh lauk nawa. Bener, Wak. Aing mah lupa aing mah pokona mah ke jadi daging kabeh. Bener teh, Wak? Wak. Eta uwa karena bawa malah ka ditu aing keur ngomong mah ditinggalkeun. Ngaboa. Wak. Mit, nyelo waniran teu? Oh, waniran, Wak. Tuh cekeneh lewatnya ka ditu, tukang marah-marah bae. Ampura bae, emang kitu adatna. Oh, Wak, kajen Wak lah. Bejaan be, Wak. Oh nya, Marah-marah bae bersinggara tinggi gitu. nuhun hari kitu mah. Lauk. Jadi paraban ku aing mana lauk aing. Lah, ih aing mah. Malas doy, Acep kadoy. Mas kunaon sih, Cep? Allah enggak usah Cep lah. Ceng. Cep. Ceng. Kunaon sih, Ceng? Ih, aing mah kudu atuh kedeum. Deui lah. Ih. Woi, aing naon sih? Mikir, doy. Kerbung mikir, Cep. Woi. Geus kajen Ceng, enak kena sorangan Ceng. Enak kena mikir. Tadi ku Acep sebenarnya enak tak mikir Ceng. Oh Cep, itu semua namanya. Cep, mudah-mudahan bener mikirnya harusnya. Oh, begitu baik jadinya. Ada sampai. Ae, kamana boy jelma, cepet amat lempangna. Pesan kagetan cicing bae ner. Ampun neng mah. Terus aing kudu kumaha? Wow, aku kaget. Kudu kitu. Nyawa lah.
Jangan bercandaan sih gitu jasa. Baru udah kemana? Hah? Balik ke heula nya kayak mau ceng. Alah bohong dengan aduy pasti ge. Geus lah sia mah ulah kitu, ulah sok marah-marah ka budak. Nyaho aing ge budak nir. Tapi eta nyana geus dihasut ku aduy nyaho teu sia. Tuh kan, aduh deui. Sok mamarahan bae ka si aduy. Sok segala dihasut lah. Naon lah, banget emang nyana pokona mah. Ah, geus lah. Riwa aing ngomongin sia. Geus diwarahan ku mage. Males. Yang saya lah, nggeran. Ner! Buat Ner! Ya buat apaan, mending saeutikan, terjadi pikiran bisa terus dilakonan. Ayo budak babarengan urang raih kesuksesan, jaga duduluran, jaga kekompakan, ulah poho bari doa perjuangan. Boga babaturan, loba pengertian, tekudu lobaan, terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, tekudu lobaan, terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, tekudu lobaan, terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu.